Lamun fil mudhari tajaddud wal hudus maknana teh. Jadi sholawat mah enggal deui gitu. Mata tong aneh lamun aya amalan-amalan sholawat orang barenten-benten. Margi naon Kangjeng Rasul masihan madad, Kangjeng Rasul masihan limpahan barokah ka setiap ulama-ulama ka para awliya Allah benten-benten. Eta kuluasna limpahanna maun barokahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah enten wa'lamu anna fikum Rasulullah kanyahokeun ku aranjeun saur Allah teh anna fikum Rasulullah saenyana di antara aranjeun teh aya Rasulullah. Jadi urang teh nalika ngaoskeun shalawat Rasul hadir. Sakali kang urang ngaoskeun shalawat 10 kasayan. Gitu nya. 10 kali dilipatkeun 10 jadi 100. Teras nawi urang dina sasi khusus sasi Rabiul Awal nyata mulut kedah nyieurkeun sholawat. Eta sholawat teh tiasa ngarobah urang. Imam Ghazali mun ningakeun salamatul jasad fi qillati ta'am wa salamatur ruh fi qillatil asam wa salamatud din fi sholati ala khairil anam. Sareng Imam Ghazali dina kisah Muqasyafatul Qulub muningkakeun jasad urang teh hayang salamat, hayang sehat, salira urang. Kumaha teh carana? Fi qillati ta'am tong seueur barang tuang. Eta urang seueur nu panyawatan naon? Seueur barang tuang tina tuangeun. Wa salamatur ruh, hayang ruh selamat tong ngahiung wae, entong keluh kesah wae fi qillatil asam. Sakadikeun dosa. Beuki seueur dosa berarti beusi seueur ngeluhna. Ruhna wa salamatud din bis sholati ala khairil anam. Salametna agama eta teh tina nyieurkeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawi para alim ulama hoyong di agama hayong majeng sholawatna cing seueur. Naon we sholawatna? Bade wabarik, bade salat Fatih, bade sholawat nariyah, bade salat tunji syukur sholawat teh. Akan aya pengkhususan ibadah sedungan dijajahkeun sholawat Jauharatul Kamal. Aya khusus salat Jauharatul Kamal teu kenging sembarangan ngosna ge. Aya khusus ti Kangjeng Rasulna teu meunang cenah maca salat Jauharatul Kamal mah naon teu gaduh wudu, kedah gaduh wudu heula. Teras madepna kedah ka kiblat macana teh teu kenging dina kendaraan. Aya sapertos kitu. Nah bet kitu, arti junjungan kitu. Di Kangjeng Rasulna cenah irha Kangjeng Rasulna mempatana langsung ka para aulia Allah. Tah eta teh dina payaan hadir yaqdatan la manama. Tah